hikmah tina diperdukeun puasa 30 poe nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe ya Arab hebat hai Arab turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deketan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar opat kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk kangjeng Nabi Adam sujud sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe seueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tanggah tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul aduh Masya Allah nikmatnya menang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburinya bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburinya belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga teh Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman Masya Allah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal hei akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu hei akal mungkur aja akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka
kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan, sapatu dipake di dieu di handap, hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya randang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa, Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari baqala hajat Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa kayak batang ngabuageun geus pohara jasa teh ngabageun jadi gak bageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah. Sumaqala laha tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu kadieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan aja. Iyalah nafsu. Jadi satu mana dirinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumaqala laha man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta itu kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah ya Rabbi lah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae. Ieu bangkawara jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi'ata sanah kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang dilaparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak faqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu
kaulah hamba Gusti Pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh orang kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae lempang telepon teng suri geus ngalirik. Aduh. Ya nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu tarawih teh daek menghadap. Kerek nya atuh tarawih nage. Milihannya nu 11 di mana euy? Tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di mah 23 capek. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri. Ya karim masyaallah. Sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitungan anak kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu bener mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus Allah ndeulekeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1.000 99.000 deh jang naon teh sia meuli pulsa Gusti da ka mana sia nelpon Jibril ambo si wawaniana oranganan aya jelema ngaran Jibril juga teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaran Jibril ku galedeg ku galedeg bener nih bisa babara kali boro-boro ngaran Allah benang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teraraon ya mah Jibril be bisa babara kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deh taya sing hade ya gara-gara teh tiba informasi bahwa orang gitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu we deuk halal hadirna sekali hadir kabeh sekali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 urang kena sabaraha tah saurangna padahal ke rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa aja geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100
lamun 1000 lamun kabehna aya 15.000 do ngaji tuh siapa sakaing ge bener teu jauh di 1000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah yel cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah aja minggu ieu moal keneh ke cenah terakhir ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba pan siapa cek babaturan teh berat dunu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas lah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang lalapah memang kitu nu dihaolanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaolanna beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal karidohingkeun kos kitu nu besi pajar hayang si pajar hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente we dan si Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi keju dideulekeun ku nyana ndeulekeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jangan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nukur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beunta aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet apa blok woi susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua haji pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae ka kelek sagala kabitis geus aya nu kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese sahapi jelemaeunana nu endek wusul ilallah hese lain lalagan hesena emang ku bahas hesena cedek ge sabira zikir oh lain zikir
tapi ngabersihan hati ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya takabur, ulah aya hubul ja, ulah aya hubur riasa, ulah aya hubul dunya, ulah aya godob, ulah aya jahlu, nafsu, hawa, watak. Wah, Masya Allah, ngalegitkeun eta mah sasaleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis mah pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa intah henteu kitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata. Dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus. Dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus. Nutur ka hayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan. Nutur ka hayang ceuli ka hayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun ka hayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun ka hayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur ka hayang mata kos kitu nu bantak ngridit ge nutur-nutur ka hayang mata ka hayang ceuli ka hayang irungna di stop eta kurang eta nyetop eta lain lalagaan saseleh urang gudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hees bae geus sekalian diperemkeun ku aing tak teu kudu care gancak mata teh pos kitu watu tinggal ngeleket we ka handap geureuk nyarekan mah ayo ku aing sia dipetang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing deuk dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia deuk dibentakeun deuk diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat dideulekeun kene endeu kumaha laguanana tuh kan nah ieu batak gesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut eta lah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang bae kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pereng ngaji kitu bae terus wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu penting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk didahar kumaha eta begitu deuk didahar ditegur ku Gusti Allah Masya Allah
cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta mah kahayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tah mah anu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipiceun ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk di dahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuhan Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 bagi letik subhanallah begitu begitu subhanallah bagi wasaran cak babajikan kabana soran eta sih yang di dalam gak goler can kataekan orang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuhan Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajadem buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ke amis bege teu cerita buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat hasum teuing eta teu kuateun waduh jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae bersyariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ke hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae wih luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola kumaha acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50% nu datangna Haji Mukmin Haji Soleh Haji Faiz Fauzi bangsa duka itu tah Ki Haji daratan kadenya Ki Haji goblok tolol bin boloon teman ye dibalik Natal teh aya makna-makna tersendiri dibalik pengurangan pendiskonan dan lain sebagainya urang kudu kababawa kuno kos kitu dulah urang mah biasa bae ke masjid ke mushola ka imah urang mah kitu teu kuat meureun teu rame di masjid teu rame si Udin deui puyeng main di masjid naon eta lantaran sawah watak ye tapi padahal lamun urang make neuleuh mata hate mah di masjid aya Allah masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imamati rok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencan
sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedelean pantang dedengian nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kena duit ti bupati wah usul atuh masih kena jeung proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos kitu ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona ya unsur ria jah dan lain sebagainya teh dibere we ku bupati marah iyalah nuku urang dihaulan lain jelema sambaran lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut nah, gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoria aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalaya toriko tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-larangan dagang limbah nyandung deui nu bertorikoh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang ditorikoh mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allah keun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya keum geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali torikoh paeh di luhur beuteung nah iyalah urang kese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantep nya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seuseurian nyana makana salat magrib panarita salat magrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seuseurian rakaat kedua disarua seuseurian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai orang nganan teuker tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan berarti nyahoan teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero teh aya Scoopy di jero aya Beat
aduh aya motor beat aduh Gusti Allah aduh komon SMS dambung kajawan kuno kolot mah nu jahe anyar cek holili mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum sote aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azam lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang deuleu make calana make teu make kopea eta embung deuleu zahir sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih masuk kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopea make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelang zahir kene eta mah masuk syariat kene kuari bagus make kopea make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamamun pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu Muhammadiyah ge tutu masalah teh make bismillah ieu ngahargaan teu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal teh can sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu teu geus nu make adab embung ngamakmum kana teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ge supaya ulah anu ngamakmum bila perlu masuk ka temboknya na kan udah sia teh buka di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon yang ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopea budak sakumaha dek nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin sia ulah sok nyanyahonan geus saya mah nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab naon nyahoeun nya lah kos kitu tuh eta kakarak zahir komo mus nyaho ka batin kurang begitu nek nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum tah teu bagus pandek ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran dek dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jalan Bandung saya ka batin wah bung deka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginahin ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginahin sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jek we ka Allah kos dalang ngejek-jek wah gina beda karasa darang salametkeun awak urang akidah urang
ulah kabawa sakaba-kaba mualila urang hirup di alam dunia besi jadi mamala salamet ke urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan. Lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna. Oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan. Cara nganyahokeunna selidik. Urang mana ieu korban? Kajadianna di mana? Andai kata ternyata korban teh urang Cikupa. Kajadian di Belaraja aya urusan naon si ieu korban jeung urang Balaraja. Saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik? Nyana bergerak di bidang naon, mun dagang naon sarekan-rekanna. Dah, ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya. Nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisi na leutik. Janggeli ke arah eta teh modal. Andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta. Pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun. Polisi kan nu karena Allah. Nu karena Allah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana polisi nu karena Allah? Meureun cara diwali mun karena Allah. Buktina walimi malulu. Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas ya korban ge. Nyelidik ka mana ya karangkas sabaraha duit tah karangkas jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neanganana ngiraheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya itu urusanna kecil titik mana dan lain sebagainya. Bah kanyawan deuk lumpat ka mana? Kanyawan kajen kumaha ge. Sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lumpatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ke Lampung.
letik kabel kos gitu mah komonya nggak mau HP iya tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae nyaran HP teh anya hoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun hayang nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komonya nang HP di mata langsung ka nyahoan teng tak di dia berarti suara tinggal diteangan di dinya ya geus gampang biasa tama gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tong geus gampang ona berada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh sesele ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mata ulin mah ulah kacitra deh sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalang ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna Gatot-Kaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu ngajawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon kana tuh pan sia nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti Pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh iku ari teh keur neangan Semar ya eueuh Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadei cepot cadei horeng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot tuh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti ku terus yang boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur neangan Semar eueuh aya mun ku urang di manaan sieun sebenarnya paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok eueuh hajuk kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar eueuh mah geuning cepotna nah Semar jeung santrina nu opat eueuh ieu kalut sieun kula mah sabarana isyarah eta sieun Masya Allah kieu ilah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wakari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi ieu lagi Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu
tiga orang mangges beta ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka ku ari mah urang ngelobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kekalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi. Nah iya ya kos kitu ada Gus Dur bata aduh rada aneh guys. Nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikan jadi proyek ieu lah nu beratna sehingga jeleba ku ari leungit kotor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh hilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala tah eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueun nu ngadanaan urusan ngadanaan atuh jauh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang saegeun urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah keayaan Indonesia nya lamun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri hehehe kumaha gitu encan DPR oplok gitu aku mah emang naon nu diselesaikeun emang punya anak gitu ya lamun nyana nyelesaikeun masalah mah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beus si boga tetangga DPR geus maning talia gantung persia beneran deui aing menu kena sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos ieu kitu doang geus atuh lah tetong ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang guys tah ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika kitu kene berbagai kasus neuk mutuskeun kumaha jaksa neuk mutuskeun kumaha hakim lamun teu disodorkeun ku polisi sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh nah ieu teh kan kudu dibiayaan nah nu matak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas kos gitulah balik deui ka rakyat nah ketika dikaji oh jaheuh nya mana nu beres jeuh kos gitulah boro-boro nu teu jelas nu jelas bae antasari can kumaha ada tangga kuari kasus geus puguh Pak Harto mah jahaju Pak Hartona isdet kemudian berbagai-bagai saha deui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae nu geus jelas teh tuntas atuh komo urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos kitu ieu mah supaya nyaho bae ulah bebejakan nu sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentek teu meunang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaan laksanakeun ku sia wow geus aya di kursi enak aya lu gue sembarangan lu mau nurunin gue belum tahu lu di belakang gue enak aja lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh lawan gue tidak bisa lawan aku mah coba ngacerit tinggal ngacerit
iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing masa kitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh maksudnya mentok mikir cenah ka kieu deuk ngaji naon da sih dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng-puyeng amat sih Nul Karim tapi manehanana ieu asupkan ayat hal yanzuruna illa ta'wila tepat tiga daguan yana kecuali hayang nyawa akibat si kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuariba sia-sia aing bae sia Al-Quran aing ba Injil bae sia Al-Quran aing ba Taurat bae sia Al-Quran aing ba Zabur bae agama sia Islam aing ba Nasrani agama sia Islam aing ba Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat panganyina eta mah kos kituna lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai smart ya tapi kapan geus merasuk ke hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah merintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya pingping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana pingpingna ka mana misa burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model gos ka itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi mudrat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cekna kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyada teh nu kos kada itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerangnya Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh di satu kangeunana momonon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleuh masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana cangcaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cangcaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu di urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna
kurang pendidikan ya hampir diserang terus ku Yahudi terus. Nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet ya, geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet, geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, lihat jadi. Gitulah amarita kejadian itu. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh. Banget. Iya, kok sekarang itu. Iya kakarek dalam rinca anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan anak terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam.